bisa menerup udara segar yang paling jing kalau orang si mama mana si mama nah jadi kieu saja remping kieu kalau teh uang mana balik mana karek bisa nih udah sudah jalan nih udah mana sing sabar minum mana guys orang gak kolot biar teh minum mana guys maut ngerahalin 10 tahun pikiran mana meureuna kunci mah aya ada mana di luar mana aya di si Eki tadi kalian lulus sekuat nih kalau orang umur balik oh sabar udah mungkin tong kitu tong sekali-kali deui we pokona mah urang salah jalan urang make dagang narkoba nih geus we mana nih kunci nih anak bibi di mana Assalamualaikum Ira balik karek bibisan saya korban mau di mau kieu hampura si narkoba teh si wate geus hampura ada diculik ieu hampura teh ngomongnya urang nu buat ka saha berarti mana kunci imah ieu kunci teh wang masih mama aing kumaha deui atuh wang mun bisa mah wang ulah sakali-kali deui wah urang mah geus yang kana narkoba deui urang mah 10 tahun di Buyoge urang mah geus kade wang mana entong nepikeun ka kieu-kieu deui sing karunya ka dulur ka kolot teh Assalamualaikum nah jadi areuh kieu mah geus kan eueuh si mamana ge geus eueuh udah ingat atuh kieu da sama aya sok cicing heula aya mah diukela ok nginum heula ok minum meula we anu mah. Berarti mah hari jadi tinggalkeun kieu di kuburna di mana dikuburkeunana? Di Pasarean di ceuk menikmat urang lain teh hayang. Keun bae lah lanceuk mah urang kamari ge rek ngomongkeun kolot maot kieu teh urang karunya sok sieun lanceuk urang teh jadi naon jadi pikiran di ditu ripu di bui teh urang ge kudu mah 15 tahun jeung remisi hiji 10 tahun eta teh lah nu penting nama ayeuna mah geus meureun geus ieu mah jadi pelajaran lah ka urang ka hareupna gitu ayeuna mah jang ka hareupna ulah nepikeun ka sakali-kali deui si bibi aya si bibi keur kaluar heula meuli beas kaluar biasa da urang geus teu gawe-gawe ieu teh geus aya meureun 3 bulan 4 bulan urang ieu kahirupan ning kudu kumaha ieu urang budak di manana dirinya pamajikan keur kaluar deui kan lihat urang ieu mah pamajikan geus teu panggih-panggih urang mah geus lila tara kamar psikolog si mama euy kenangan mama jeung di dieu teh aya di dinya da tara ku urang ge tara di kumaha mah geus eueuh kalau urang teh nya aing euy ya nama geus tong lobating pikiran nu penting nama hirup sih bener ulah tapi da sampe lagi ngaran kolot urang teh yang pagi heula lamun ku dicerikan karunya menjadi kolot ayeuna hampura anu urang mah eta terjun di we urang mah ka dunia narkoba bener kan sing karunya kan jadi budak ayeuna jadi karun sing karunya mah ka budak soalnya kan maju ka gede budak teh geting di mana ayeuna budak orang bareng-bareng ayeuna geus kaluar mah urang teangan urang sina cicing di dieu sok hirup sing bener usaha sing bener naon we usaha mah nu penting mah jadi hasil leutik gede nama sok daripada ayeuna neangan di awewe neangan di naon sok we jalankeun mah budak sina gede we budak-budak di mana panggilkeun lah ini budak ampun lagi selama woge anu ada nu geus mah tong dilakukeun deui moal tapi ngari ge mah hampura we mereka deui yang deui kos kitu urang mau asa-asa kalau nu jadi lanceuk urang sarekan sing karunya kanu jadi kolot budak sing karunya kayak lain kaki ke nuhun kamari si mama geus diurus beneran anu selama geuring
udah pasti usaha deh atau ada orang iwal orang nu deuk. Hampura nuhun pisan Ki. Baik kan baik nu geus panggeus we nu aya tapi jalani hidup nu anyar ka hareupeuna.